Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu lagi ya teman-teman. Pastinya di video bahasa Sunda. Ups, bahasa Sunda. Berarti Miss Tati kedah nyaros bahasa Sunda. Yeay. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Dinten ayeuna teh Miss Tati bade ngareview naonnya? Ngareview tentang lagu Raga Abdi. Cik saha nu masih kena emut. Ye, satu acan di review. Yuk urang kawitan heula pelajaran aku awasan basmalah sasarengan. Bismillahirrohmanirrohim. In the names of Allah, the most gracious and the most merciful. Nah, teman-teman sadayana, kumaha masih emut teu? Naon wae nya anu aya dina Raga Abdi teh? Nah, kamari kan terus terangnya aya soca, aya cepil, pangambung, lambei, panangan, aya remanya, terus aya oge tuur, terus aya oge sampean. Tah, hayu urang nyanyikeun laguna yuk sasarengan yuk. Kumis Tati dicontohkeun ya. Tada! Yeay. Tah, Miss Tati bade dicontohkeun ya. Laguna yuk sasarengan yuk. Diturutannya di buminya sambil nonton videona sambil diturutan gerakannya. Siap? 1, 2, 3. Mastakata tuur sampean. Mastakata tuur sampean. Soca cepil pangambung lambei, panangan dina cangkeng digoyang-goyang. Yeay, diturutan di buminya dari videona, terus diturutannya gerakannya. Oke, tah sadayana rencana. Oke, di bumi ngadamel video sapertos Miss Tatinya. Contohnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami Abi Keke. Abi bade nyanyi lagu Raga Abdi atau upami henteu langsung weh nyanyi lagu Raga Abdinya difotokeun atau di videoku mama atanapi bapaknya di video lagu Raga Abdina terus dikirimkan ke G-Drive kelas masing-masing. Yeay. Panginten mungsak itu cukup itu saja dari Miss Tati. Insya Allah nanti kita ketemu lagi ya. Oke, ulang pukenak dinya rencan sadayananya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.